Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anu gering teu ek mere jampe ye. Tapi ulahnya sing non teh sing sararehat nya. Amin lah sing sararehat sadayana anu nonton video ye sing menang keberkahan, kebahagiaan sareng dilancarkeun lah segala urusan kahirupanna nya. Seperti biasa video ayeuna simkuring masih terus bade ngingetan sareng nyebarkeun tentang non jampe anu aya ti baheula nya. Seperti biasa kalau kada lanjut can mencet tombol subscribe mah sok pencet lah bisi we dituluykeun videona. Ieu masalahna jampe HD ieu. Geus can, geus. Oke, lamun geus mencet tombol subscribe na hatur nuhun pisan nya. Teh anu tos mencet semoga video ieu bermanfaat bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, ayeuna simkuring bade masihan terang tentang jampe mandi. Sok mararandi tara maraneh teh udang beurang mandi henteu piraku. Tah sok lamun misi arek dicobaan tah bari mandi nya. Tapi tong naros di komen cara ngamalkeun kumaha tong nya. Dabi mah mal kabejaan nya, barina cara nama mal kabejaan, cuman hari ngingetan jampe nama insyaallah ieu teh jampe anu sok diangge ku karuhun urang baheula nya bareto. Sok tulis ti hilir Batara Ginggi, ti girang Batara Gangga, ti tengah Camentrang Herang, sakecelik bayu suci anu mantak hurip, sakeclak cai anu mantak waras, nya aing ratu bungu, ratu tunggal, sep kelenyep putih, 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 sep kelenyep putih. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tah eta bieu eta teh jampe mandi anu meureun nya baheulana teh sok lamun karuhun urang marandi teh meureun sok kabaca eta heula ngan ai tata carana mah nya duka teuing kumaha. Jadi tong harus ka abi. Oke, sakali deui abi ngucapkeun hatur nuhun nya kana atos nonton video ieu, anu tos nge-subscribe. Lamun resep kana videona di like videona, lamun misalkan aya unek-unek teresep sugan ka uing sok we komen di dinya nya. Terakhir sia tong koret kana sedekah kehead mah damal nyeun miskin moal like saperak 2 perak oge. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.